Batu wae. Bro, kapan dia depan ada lagi kapan dia? Aduh, naon dia teh? Oh, alah. Wah, geuning. Abah aja. Lepakan ka panganten heula ah. Abah nyimpen heula iket gini. Aturan panganten. Jadi cakil. Aduh, aturan kasep, aduh bager, aduh gantengnya. Nih, aduh hasil. Aturan. Kak ibu nak apa saya? Aduh, ibu, aturan bapak. Kak ibu Ramada mana bobohin nantinya jalan-jalan enggak dia apa itu lepangan cara balik itu wah ini betul rasanya sila panganten gitu sekali ini sekali kemana itu awas ya para ya abah ngugul abah dikelirin heula ya dikelirin heula sageda panjin ayo nya sebelah abah teh ye kurang hupula perbiagaan jadi kurang dilirin heula ye sagedanya. Di mana bensin abah? Abah dilihat ayaknya sebelah sakdapannya. Aduh, cing, alah itu ayak mana garam belum? Alah hilang deui abah teh jeung kapacanak garam belum nah ieu teh. Oh, kago, adia kago sesepuh adila garam belum mana? Oh, Pak Kades ono mana? Aduh, haturannya jiwa sabara kanja cing dek liret heula. Oh, lu sah. Hah? Aduh, nuhun Bapak urang ngirim ku garab beureum. Aduh, nuhun. Saha ngaranna teh nya? Oh, Pak Epul. Alah, di baheula niku kaki wali herang we tarangna euy. Aduh Gusti Agung. Aduh di urang geus geus lah ya. Nya coba dia kasana karuhun ya. Aduh, jeung Allah di madu aduh Gusti bagus. Alhamdulillah nuhun ieu mah jan rok garam beureum mudah-mudahan jeung ngajadikeun ka saya aja.
Oh di mana ya deh hiburan teh di mana? Hah? Di harapan panggung. Kampung nah ya kadut. Kampung Datar Kumpang. Oh kampung Datar Huni. Oh Datar Kumpang. Kalau mah. Ya deh. Di mana rombongan di mana ya deh? Oh rombongan di Palung abah ya dek amit heula dek ngaraja heula ngan abah teh ieu teh oh dek muka heula sasajen ngan sasajenan di si mami di ditu keun urang kiroan heula si mami nah oh bisa nu kagilaan kagumahan ka sepakat toker kata jong ku abah di dieu ku sadayananya oh amit heula sanuk heula yo bisi ngaganggu kanu boga bengkon di dieu khususna maka pakades ono hapunten nu boga wilayah manehna di dieu oh sok atuh ka ditu ka panggung nah pakades ono lah urang ngageroan heula si mami cing kuat teh dibaturan ku si mami kiranya raksa sajena mami mana urang telepon heula si mami na oh mana HP abah wah aku ieu we ieu HP mah halo aduh mending ngadadek gitu si mamina oi kabulusan meunaan halo mami di mana ka dieu cenah sasajen mami dah cenah ka dieu sasajen anjing sok ka dieu mana jing sok mana mami Iya, saya kurang ajar kan dia oh di mana iya kan dia apa dia mending olok-olok ke sekolah banget di bapak kan dia si mami urang aduh gede banget aduh gede halo mending manja olok-olok aduh gede banget panganten mane ke sekolah teh gadis ya ajaran iya dah abah teh teu sasajen eta di canang sasajen tuh jing aduh sok ka dieu nya aduh buka sasajen urang ngaraja heula nya urang ngaraja heula urang amit heula ieu nya sok buka dangon teh sasajen teh loba ieu teh rupa-rupa jeung aya pelem tungir sagala nu ratu ninganda yo rupa-rupa ieu teh sok buka ka dinya alhamdulillah aya deui buka rambeum keur rombongan adila gitu ye aduh urang buka heula di dieu lajeng sok aya daunkeun urang bulan sing teh laya buka rambeum nya sing bismillahirrahmanirrahim mana bensin jadi nah ieu teh jeung harare di Gusti kawas nyokot bensin teh meuli kawas nyokot duit we harare siga geuningan kitu tukang kenang lamun dek mere ka pamajikan teh harare nyokot duit tina pesan geuningan barat kitu dah gitu
Bismillahirrahmanirrahim. Bulku sukma wiwitan cini menyan ati sari pangabakti sukma pangawasa sing asupkan ulumut sing sumbingkan pasti sing dongkapkan kawasa sang kali sakti sia nyingkir bila aya nyelipuri sang halawisa sia nyingkan masih angan bisi anu maguna sikap sang Wisnu sia ulur masih jauh bila aya anu ngaharu biru urip ku kersani Gusti waras ku kersani Allah Ta'ala urip waras tarik kalau ini menyebutkan waras ya tuh. Oh, bisi aya lupa ronge di dia. Tapi dah pang-pangna yaga dah. Oh, ya. Ada kenaon? Tadi rasa gedeng ya urang ngageroan heula artis Abah nu di Kota Kembang Bandungnya. Saha ngaranna teh? Oh, apa Neng Nur Septiani teh? Lain ka bogoh maneh. Lain kabogoh Pak Kades ono geura ge. Anu bener sia soga tutudinganan buating mah kabogoh ayat. Geura ge urang geroan heula. Sok geroan sing. Oh, sok gu mami ka dia gu mami sok. Sia ku mana we tadi geroan. Sing lain begitu atuh dia kan dia halo jangan yang kuotaan jing yang ada lagu kuotana gak itu ada ya kami atau pengenalan tadi tanya oleh jualan saya keur meuli kota dek jualan barang keur meuli kotana gitu cing jing pajar ieu mah ngahale bos cing gerak kalau gerak halo kumaha tuh teh can aya gede geuningan ieu mah daging hayam sia urang jual jual heula ka ditu ka bapak aja jual heula keur meuli kuota Assalamualaikum Bapak Hajat. Iya ada pada jual ieu pimping hayam kanggo peser kuota bios pada 25.000 pada 50.000 hargana teh ieu teh nya ieu teh sapimping ieu teh aduh mahal deui mah teh kan bae mahal oge bagi jual mana ieu tah pesakan kadinya ku Bapak Hajat ieu teh hasil saya ya tuh 50.000 jam ngajual pimpin hayam 50.000 Bapak Hajat saya pasarkan kadangnya di kana susukeun salah kalah gedean sia disesuai mah aduh urang kasihkeun heula kuota anak ieu teh paketkeun nomor rahasia belekot kadang nomor nya 085 terus 274 terus nih 87 genap terus nih deui harga sampai pentol murah cenah aja cing asa halokan agak dia urang halokeun halo cing halo takaningan dia gini ayaan sorana ge ngagelser gitu pasti bakal gelis bakal gelis artis Abah di Kota Kembang Bandung ya cing urang sakali deui halo hati ngajual deui naon aya ini jualan paketkeun billboard jual deui jual dia ka Bapak Hajat ka jual Assalamualaikum Bapak Hajat tapi pada ngajual opak sabungkusna ieu teh 25.000 atau 50.000 mangga Alam dan juga goreng segala pada teh ieu jual tapi kepajikeun ka dieu ka Bapak Hajat keur pamaeun ge alhamdulillah menang deui urang asupkeun ka dieu sing pahikeun ka dinya urang beli di kuat tak lagi sok gerah halo gede ya sok mana halo gede nyambung enak ada panggil
087 125 4500 harga bonteng murah pisanan. Iya, gimana aja. Nomor nang oke nyambung. Halo, sok. Halo. Bukan yang tanya. Dah gini kan ya ada. Sekali ini. Halo. Bebeak nih baik mesti. Aja sampai gitu Pak. Jual nih tah. Jual nih. Sekali kan rarat kan itu jualan dia kabeh kan itu gara-gara mau dibuat payung. Jualan kan itu bro. Jualan kemana itu? Ya coba bungkus aja. Jualan 20 ribuan gitu. Jualan itu. Jualan. Aduh. Cukup. Cukup ajar. Ayo aja belum jualan oke sekarang. Aduh mesti aja jujur kan itu. Hiburan karena ada jual kasaha ya kagak ngajual kayak ibu hajat gitu kayak ibu hajat di pengantin Pak Maget singa. Assalamualaikum. Aduh iya baraya sadayana abdi bade ngajual ieu parabot ieu teh kanggo meser kuota malum ari jalmi anu kirang mah geuningan kieu kirang kirang ieu mah ieu mah bade ngical ieu anu buleut-buleut tapi morong tengahna je ka pangantin Pak Maget aduh Gusti ieu tah ieu gerang kita cara makena tadi kita tuh ku curug mami gerang cara makena sabar hal we sok didaya teh ladangan sabarannya gitu curug lagi gitu iya dengan jual deh ka sineng ya mana ieu anu panjang gak jual ka sineng lah tah ka ditu Dah ieu nu anu panjang ieu ada gitu dah ieu geus meunang diurut anu langsung diurut heula make eta make buah surabung diurut nanti ngarah kuat diurut bisi anu lalesu diurut ku buah surabungnya karkan urang eta kan da anjing diurut ka ku kelek sakalana. Assalamualaikum neneng anu geulis ayeuna mami teh bari ngical ieu anu panjang-panjang ieu tah kitu nya etang-etang diajar we heula anu saapa sami ngadapat penting ke didoakeun ku maminya kaca hiji sing jadi saleutik kada sing jadi saleutik kada mending ngarasan jadi kade ulah tadi sok jual ke pengantin jual keur meuli kuota gitu jual harga namanya teh bari 20.000 bari sabaraha mangga itu jual harga anu penting mah nyambung kan ya didoakeunnya sing lamut sing lungsur langsar ya sing entong disakalikeun launan saeutik we sugan saminggueun kadinya hatur diparatkeun sakali geus kacau wae ya aduh Gusti langsung aya gede jual di kan seukeun jual di geus rara sakalikeun jualan kan sakalikeun ditipkeun kan itu buru-buru jualan kan itu kan itu kan jualan sok gunaan ka Mang Odo nanti jual kan itu ka Pak Cece kan itu jual ayo tong parasia abdi aku ada siapa apa mama kita semua mama siapa